Non Bray. Yuk orang rek nanya ka maneh. Naon? Lamun misalkan orang ngadoakeun jelema maot bae ulah. Ulah Bray. Tah nya. Ih. Maneh mah. Naon? Wah, maneh mah berarti tara saling mendoakan maneh mah euy. Oh sok atuh ih. Ih, naha atuh maneh ulah? Ya ulah atuh ngadoakeun jelema maot mah. Bari oge moal aya nu daekeun Bray. Maneh mah kitunya Nah, jadi jelema teh dengan tidak bersimpati kepada orang lain. Intinya kan orang boga dulur, boga lancek, boga kuat itu doa jelema teh maot. Ih, si Ani percoma dirinya mah. Astagfirullahaladzim ji. Euy, Percoma di belah mana ada Jadi- orang mah bener. dirinya mah anak buah nasi Sadet geus fix. Ayo si Sadet. Oh, maknya ngadoakeun jelema maot. Ye, Parah. ayeuna teh arek menjelang puasa jeung arek lebaran. Tah pas lebaran teh pasti orang berduyun-duyun ngadoakeun jelema maot eta teh ji. Geus parah didinya mah anyi ih. Ah, parah sih. Cida. Nah, heueuh ih. Cek urang ogen piraku ngadoakeun jelema maot ulah. Moal aya nu daekeun. Ih, Sia mah kela kitu. emang didinya daek didoakeun maot? Nya daek atuh urang mah Asli? komo, urang butuh meureun didoakeun ku maneh. Parah. Nah, parah sih. Ya heueuh atuh ih. Da urang mah tara ngadoakeun jelema maot. Ya, terus mana ngadoakeun saha tuh? Erek oge ngadoakeun jelema anu maot. Tara. Tuh geus maot tara didoakeun. Heeh, maksud urang teh eta ji. Ada atuh jelema maot mah atuh meureunan didinya kurang didoakeun maot. Daek. Oh, di aing berarti sia mah. Heueuh atuh mah tak sing jelas. Salah di wae.